tambal ieu teh tambah ubar tunduh lamun dilamot teh amis ya teh nu kieu na teh tah. Emang iya mang? Bener amis teu Pak bisa teu percaya kurang dilamot ya. Coba. Amis Belah ujungna. blog. Besok dulu. Sulit. Mang, coba kene. Masih banyak. Lilin lah goblok, yang beak mah, untuk beak mah, ya itu mah takdir amang lah. Agamamu dijual buat hartamu deh. Agamamu dijual buat hartamu deh. Agamamu dijual buat hartamu deh. Kunaon ari sia ari beungeut teh jiga nu galau kitu. Oh bang, aing ya, kerja semangat ya, bener-bener galau bang orang ya. Ya kabogoh aing ya selingkuh deh, geura astagfirullah. Sabaraha kali aing ngebogohan ngan diselingkuhan we nya, diselingkuhan wae. Coba tuh bang, boga jampe pamakena tuh minta orang itu loba diselingkuhan ku awewe. Ah, gampang atuh. Wah, Teh kuku atuh akur awewe mah. wah, naon mak Aya 3 jampe nage. naon tilu? Oh, naon tah mang? Anu kahiji loba ngadoa kanu ngakawasa kanu nyiptakeun urang. Oh, Gitu. Terus, Anu kadua anu kadua teh mang? kudu loba ngawirin lamun ka salat. Oh, gitu. Eta mah atuh sawapoe urang we. Sampai urang we. Oh, gitu. Teu anu katilu naon bang? Anu katilu mah kudu maca. Bila. Kemana? Mancing lah mang. Wah, kos bisa wae mancing. Eh, Nu emosian kitu. ngolah tuh mang, urang kitu sabarna mancing mang. Sabar, nguji kasabaran mang mancing mah. Mana mancing teh? Jalma Cemulna. kitu yang mancing. Tai. Aduh. Kurang penasaran. Ari mayar pajak motor listrik kudu ka Samsat apa ka PLN ieu teh? Gelah. Aing jadi bingung mang ya gelah. Oge nya.
Aya namun KPLN pakai di jalan. Bingung aing lah. Tapi namun mah kasabnya motor listriknya. Heeh. Heeh nya. Bingung oge. Nanyakeun kudu ka saha? Heeh nya. Kasahanya? KPLN heula apa ka Samsat heula nya?